Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi netizen kaum dangu sadayana, patepang dangu deui sareng dongeng Sunda ti Capruk Radionet. Salah sawios kanal YouTube anu bidangkeun konten-konten seni, budaya, hiburan sareng informasi. Konten dongeng Sunda salah sawios konten anu niatna hoyong ngamumule salah sawios produk budaya Sunda dina widang sastra nyaeta dongeng Sunda anu dina danget ieu nuju medar carios judulna Balad Siluman karya Kang Rudi Yansyah. Bade nincak ka bagian kalima. Mugi-mugi kabarna para wargi netizen kaum dangu sadayana sae aya dina panangtoyungan Allah Subhanahu wa taala, disehatkeun sakulawargina oge digampilkeun pamaksadanana. Hatur nuhun ka para wargi netizen sadayana anu parantos sindang ka kanal Capruk Radionet muter konten-kontena, mugi-mugi katampi sumawonten kanu parantos subscribe na, kanu parantos ke share, nge-like oge komen tekendat sim kuring nganuhunkeun mangga teras manco di Capruk Radionet. Boh bilih aya anu teu acan subscribe mangga kantun dipencet atau napi diklik seratan subscribe anu aya dipalih katuhu handap video. Para wargi netizen sadayana sakumaha anu parantos pada uninga biasana sok aya anu ngalangkung mangrupi iklan hiburan para wargi netizen sadayana ada produk-produk nama kaetang imajinatif tah sim kuring ayeuna ngabewarakeun wirahna bilih aya para wargi netizen sadayana anu gerak dina bidang UMKM gitunya, wirausaha boh bilih hoyong diiklankeun di Capruk Radionet gitu. Mangga kantun ngintunkeun wae informasina nami tempat usahana, produkna, alamatna gitunya. Mangga di email wae ka caprukradionet@gmail.com. Nah, aya seratanana di layar caprukradionet@gmail.com. Atuh cenah tara email-emailan Mang Caca kumaha cenah ieu. Mangga diserat dina komen teh sawios-wios. Malih upami misalna aya anu peryogi filena MP3 na tina iklan eta upami kaanggo kitunya mangga tiasa dikintunkeun. Bade tiasa via Dropbox mangga, tiasa via email mangga, margi da alit biasa nama teu dugi ka 25 MB kitu panginten bewarana ti staf redaksi. Kumaha Bang Caca ieu teh berbayar atau tapi kumaha gratis para warginya? Insyaallah henteu berbayar para wargi netizen sadayana. Mugi-mugi janten salah sawios mangpaat tina ieu kanal Capruk Radionet. Para wargi netizen sadayana carios anu ti payun tos dugi ka kaayaan di mana kita bibkarjan nuju nyuhungkeun ramuan penawar teluh balung anu dikirimkeun ku Macioh ka Jaed. Kumaha nah hasil atanapi henteu ieu? Mangga urang teraskeun nanging sateu acana aya anu bade ngalangkung. Mangga ka payun. Japati dirina rindek-rindek japati manehna di deketan ngajauhan dijauhan ngadeketan lila-lila bika sepeleun ku
boh bilih saderek gaduh manuk nanging lepas hoyong kenging deui kumaha carana parantos aya bahan kanggo mikat manuk anu pangsaena bilih saderek hoyong gampil mewak japati kumaha carana parantos aya pamikat anu sae pisan pilih saderek resep ngusep priyogi bahan kanggo epan anu jetu parantos hadir ayeuna bed layer layar anu diciptakeun khusus kanggo meruhkeun sarupaning sasatoan anu resep kana layar sapertos manuk hayam lauk domba anakonda cari cangkas engkang-engkang undur-undur sareng sajabina mangga gerak pilari bed layer anu matak bed sektor ka para predator bed layer ameh lieur dibere bed layer ameh muter Bed Layer diproduksi oleh PT Ramuan Imajinasi Tanpa Bukti. Eta ari keur iklan para wargi netizen rek dicaprukeun kitu. Ih nyamoal atuh Mang Nahrem. Ari iklan keur usahana para wargi netizen sadayan manya serius atuh mau dicaprukeun siga nu geus biasa-biasa nya peureunna mah. Bisi atuh peureunna pang araeun meureun kumaha gitu. Nya atuh pasti ari usaha nu bener-bener dicaprukeun mah teu jauh piraku we kitu. Gitu mah atuh kaharti gitu mah. Punten sakadap ya Mang Nahrem operator aya nemrong. Mangga urang teraskeun para wargi netizen sadayana. Anjeun memang jalma anu geus kasandingan ku iblis cio. Sok leuwih hade gancang geura serahkeun eta ramuan penawar teluh balung teh ka diri kula. Samemeh kula nyeun tindakan kasar ka Andika cio. Tempas Kitabib Karjan malik ngancam. Waktu nempo Kitabib Karjan ngadon terus malik ngancam ka dirina. Macio henteu nembalan deui. Manehna gancang nyerahkeun ramuan khusus panawar racun teluh balung teh ka Kitabib Karjan. Macio sadar kana kaayaan dirina anu pamohalan bakal bisa ngalawan lamun seug Kitabib Karjan nepi ka ngalakukeun tindakan kasar ka manehna ku cara lahir. Sabab sanajan Macio pinter tur ahli dina widang ilmu teluh oge, tapi sacara fisik mah Macio teh memang kurang tanaga. Manehna kapaksa nyerahkeun ramuan khusus panawar teluh balung ka Kitabib Karjan pikeun pamancing. Terus ku Kitabib Karjan ditarima jeung disakuan kana baju kampretna. Eta wadah ramuan teh bentukna sarua jeung gelas paragi nginum. Dijieun tina awi wulung dicocokkan ku daun waru. Kitabib Karjan kadenge nyuara deui. Kiyo, ieu ramuan ku kula geus ditarima euy. Tapi awas, lamun ieu ramuan teh ramuan palsu. Sabab maneh bakal cilaka deuleu lamun maneh nepikeun nipu ka diri kula. Jeung geuwat geura tobat maneh teh cio. Yeuh, sing ingat kana umur anu geus tunggang gunung. Yeuh, geura eling. Montong sok nyeunan wae dosa. Bisi kaburu paeh badan anu katempuhan deuleu. Ceuk Kitabib Karjan tandes bari tumanya deui bangun can yakin kana eta ramuan. Nah asli atau palsu eta ramuan teh. Macio anu memang geus bosen ngajawab gancang harita nembalan.
Kula sabenerna mah geus teu hayang deuleu pare-area omong jeung maneh teh Karjan. Hirup aing nah bat milu ngatur. Yeuh, urang hirup geus masing-masing deuleu. Jadi Andika geus taya deui hak pikeun ngatur hirup kaula. Sarta eta ramuan teh jelas asli deuleu Karjan. Jadi maneh teu kudu salempang ayeuna. Cuk, geura balik ayeuna mah Karjan. Kula geus teu hayang deui nempo beungeut maneh lila aya di dieu. Jawab Macioh bari jeung sasentak ngusir ka Kitabib Karjan anu harita sarua geus teu hayangeun deui loba omong jeung Macioh. Manehna terus turun kaluar ti imahna Macioh sarta lempang maninga gedik mapai lembur. Ninggalkeun lembur Cidadap anu bangun hayang buru-buru nepi ka imahna Randi mikeun eta ramuan. Saenggeus Kitabib Karjan ngaleos indit ti imahna Macioh, Halimah kadenge nyarita ditujukeun ka Macioh setengah negor. Sabab can ngarti naha harita ramuan teh bat terus dibikeun ka Kitabib Karjan. Jalma anu bakal ngabahayakeun pikeun dirina harita. Mak, naha ari emak bat ngadon mikeun eta ramuan ka Kitabib Karjan geuning? Lain aya kadua ditindak, karah terus wae diantep emak mah. Cilaka emak abdi bakal dibongkar Rusiah abdi ku Kitabib Karjan ka si Randi geura. Aduh, naha emak ayeuna siga nu ngahaja arek nyelakakeun abdi geuning. Ceuk Halimah negerakeun eusi hatena anu memang henteu panujuan ku sikep Macioh waktu harita anu kalahkah dibikeun ramuan teh ka Kitabib Karjan. Macioh katingali mureleng panonna ka Halimah. Hiu gaplok. Dampaleungeun katuhu Macioh harita meta ngepret kana pipi kenca Halimah anu karasa peureus tur langsung panonna jadi cirambayan. Nah, ari sia. Maniku bawel-bawel teuing Halimah bibir teh. Hah? Tingali wengke atuh. Montong sok loba ngomong jeung loba tatanya deui. Sanajan bener si Karjan teh urut beubeureuh emak. Tapi ku emak ayeuna manehna bakal paragat nyawa di tengah jalan deuleu. Yeuh, samemeh tepi ka imahna si Randi. Tempo we ayeuna. Engke buktikeun ku sorangan. Montong karasa sieun. Rusia maneh bakal kabongkar ku eta jalma deuleu. Sabab manehna bakal kaburu modar di tengah jalan. Pokna Macioh harita bari langsung nyeungeut parupoyanana. Menyan dina cangklong diseungeut ku manehna, peldug haseup menyan minuhan eta rohangan, barabat ngarapal mantrana. Alas tapak raga ding suci. Kotor. Oh, kotor jadi warji. Tuturkeun Sukmana Karjan Wijana. Tuturkeun Sukmana Karjan Wijana. Nyurup balung jerat pati baluang roban. Nyurup balung jerat pati baluang roban. Baluang roban. Mani harus Macioh ngarapal eta mantra. Saenggeus rengse ngarapal mantrana, Macioh tembong awakna tuluy ngageleter. Tandaning dirina memang keur museurekeun tanaga batin meh sapinuhna dibudalkeun. Kituna teh hayang geura buru-buru ngabinasakeun Kitabib Karjan anu dianggapna bakal jadi bibit barawit panghalang keur dirina mangsa jadi dukun. Kitabib Karjan anu harita keur sorangan lempang lumampah teh ngadadak ngarandeg eureun lengkahna.
Waktu karasa sapasang sukuna jadi leles sarta sirahna jadi karasa berat. Titingalian jadi ranyai karoneng. Bumi alam asa muir tedek cicing. Aduh. Aduh. Kunaon ieu teh cenah. Aduh. Ada. Ki tabib karjan nyengir. Bari leungeunna gancang nyepengan kana sirah. Jarik jeung solonton, gebruk. Ki tabib karjan maksakeun maneh lempang, tapi teu mampu. Malah manehna ngadon terus rubuh nang kuban dina luhur lemah, mangsa dirina geus kapangaruhan ku kekuatan ilmu teluh baluang roban kiriman ti Macioh. Sedengkeun awi wulung anu eusina ramuan teh harita tuluy meceleng jauh naker, kaacelengkeun ku badan ki tabib karjan tapi kabahe tutup daun waruna coplok. Jeung deui di eta jalan teh kaayaanna mungguh sepi jauh ka pilemburan, can pati kasaba ku jalma loba. Ukur tatangkalan wungkul anu tembong rajek di sisieun jalan, nyaksian kana kaayaan ki tabib karjan anu harita keur sakarat utah getih. Manuk heulang kadenge disada ngelak di luhur, bating kalayang di awang-awang. Neangan mangsa atawa bangke anu memang sok dihakan ku eta manuk. Ki tabib karjan ajal binasa ku Macioh nu estu kejem naker jeung telenges tindakanana. Ki tabib karjan ngalungsar taya nu nganyawankeun dirina sakarat. Kakocapkeun di pilemburan, Randi jeung Kartika hatena bet jadi terus rasa. Ki tabib karjan harita taya emo deui datang ka imahna sakitu geus wanci peuting. Harita teh alam keur turun hujan mening ngagebret tarik pisan. Bari dibarengan ku dordarna sora gelap pating beledag. King kilabanana oge pating kolenyai silih susul awor jeung sora hujan. Mungguh mata keeng pikeun Kartika anu kaparangan keur diuk deketeun Randi di tengah imah bareng jeung Adit anu keur dilahun ku manehna. Kartika tembong ngareret ka Randi pok tumanya. Kang, ari ki tabib karjan kira-kirana bakal hasil atau moal kitunya mawa ramuan khusus keur jaet teh. Sabab duka teuing kunaon ieu hate bet jeuh asa ratu petunggulan. Inget we ka ki tabib karjan sok sieun kumaha onam Kang. Ceuk Kartika. Ari Randi waktu ditanya kitu teh hatena bet terus ngalenyap pating sareblak. Sabab dirina oge memang sarua harita teh hatena keur inget ka ki tabib karjan lir upama aya pirasat anu kurang hade tembus kana batina. Cing tenang we atuh Kartika. Tong aya pikiran nu goreng-goreng. Anggur mah doakeun ki tabib karjan sing hasil maksud. Pokna Randi nutupan eusi hate nu sabenerna ka Kartika. Nya. Teras upami gagal kumaha ta Kang? Meureunnan jahit oge moal tiasa kaubaran dugi kapulih lantaran telat kenging ramuan khusus ti Macioh teh. Is, atuh ulah aya pikiran kapalebah dinya Kartika. Ulah wakanyawang kanu hal-hal nu can puguh. Eta meureunnan Kartika mah pedah ayeuna alam keur kaayaan turun hujan dordar gelapnya. Terus pikiran oge jadi kumalayang teu puguh sigana teh. Randi ngagebes. Mohon Kang. Ari abdi mah sanes pedah kitu ngungkul Kang. Tapi abdi mah salempang. Eta sok sieun Macioh teras nekad. Salain henteu masihan ramuan khusus teh ka ki tabib karjan. Manehna oge sok sieun teras nekad. Ngabinasa ki tabib karjan ku cara lemes Kang. Sabab upami dugi ka kitu teh kajanteranana tangtu abdi ge moal mikeun. Sabab abdi terang ki tabib karjan teh ayeuna keur ngorbankeun nyawa keur pihak urang apan Kang. Nah atuh ari eureun Kartika nyarita kitu Randi jo ngagebeg we hatena asa kaingetan.
dirina teh apan boga kaleuwihan tapi naha ayeuna bet tamelar henteu ngabantu ka kita bib karjan sanajan ti kajauhan. Randi gancang nyarita menta hampura ka Kartika ngomong meuni lalaunan pisan bisi kadengeun ku Rukmini anu harita geus sare pangheulana bari jeung merende orok mangsa dirina beri nungguan anu keur gering di jero kamar. Aduh, Kartika. Hampura akang ya. Nya puguh. Ti tadi oge akang teh puguh keur mikiran. Salempang ku tabib karjan anu terus ngalangkang wae nembongan ke jerimna ka akang. Sarta akang oge ti tadi teh asa ngadenge aya sora nu minta tulung ka akang. Persis sorana teh mirip jeung tabib karjan. Heungan akang teh tadi ngahajan teu geruh ka Kartika. Sabab akang tadi henteu mikiran ka palebah dinya. Ayeuna akang rek tirakat heula ieu nya. Jeung omat ulah waka geruh ka Rukmini nya omat. Jeung Kartika bisa rek sare mati heula jug atuh. Adit geura parendek atuh. Ceuk Randi bari langsung cangkat dina tempat diukna. Euleuh. Para wargi netizen kaum dangu sadaya rupina dongeng Sunda anu judulna Balad Siluman cag dugi ka dieu heula. Patepang dangu deui dina bagian salajengna nyaeta bagian kagenep. Kumaha tah terasna ieu carios para wargi netizen sadayana? Naon anu kaalaman ku Randi tina usahana anu bade dilakukeun? Mangga teras manco di Capruk Radionet. Mugi-mugi aya mangpaatna, aya hikmah sareng hiburanana kanggo para wargi netizen sadayana tina ieu dongeng anu dipidangkeun. Simkuring tekendat nada dihapunten kana sagala pikakirangan sareng kalepatan dina medar ieu dongeng Sunda. Bilih aya nu kasabit nami nuju alit kasebat asma dewasa sanes kenging haja-haja estuning kaleresan wae. Simkuring sejamit mundur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.